Bios dah peot ge dan ini. Bios peot ge mah dan ini. Nyamunur. Karunya teh. Ya galangana meni saencrit. Bener itu. Ini ngarit teh meni dina galengan nongeng we. Tapi saya ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kali ini lumayan panas nih, jam 12 siang. Saya akan jalan-jalan lagi bersama si gadis desa. Panas. Nah, inilah Baraya nih. Kebetulan sekarang kesawahannya nih lagi udah ditandur. Kalau bahasa Indonesianya tandur itu udah ditanam padi, udah mulai ditanam padi. Hampir semuanya nih udah ditanam. Keliling kemana si Neng? Oh itu geningan. Nah inilah dia Baraya nih, kalau di kampung enaknya nih. Ada pemandian jamban umum, biasanya ini untuk mandi atau untuk buang air besar. Nah di sini nih ada dua di sana juga. Nah ini Baraya airnya sangat besar dan banyak sekali ini. Lauk naon teh Pak? Beras kap. Sepertos nilemnya. Iya nah teh. Beras kap mah tuh. Ini banyak tuan aja jukut. Wah, jukut. Iya geningan seneng. Nah ayo kita Neng jalan-jalan di Neng. Ayo nuker tanur. Bantu nuker tanur. Aduh, rajingnya kan ke dipakai main bola. Nah atuh meuni ieu. Oh Neng teh mau ikut main bola kita Neng? Iya tuh. Kompetisi desa. Oh iya Agustusan urnya. Tuh sana Baraya si Neng minanya mau ikut kompetisi bola hiburan iya Pak Agustusan. Oh, khusus ibu-ibu gitu. Ibu kompetisi. Parawan ibu-ibu campur. Oh nu peot nu kumaha ge aya. Nu bongkoknya kaduagan mah main bola. Nah inilah dia Baraya, itu prosesnya dulu kita namanya apa? Tanurnya. Tanur. Nah inilah Baraya ini lagi tanur nih si emaknya nih, lagi nanam padi. Melak padi. Nyalira mak. Nah, iya Baraya nih ini namanya proses tanur. Cengkat atuh. Bios dah peot ge dan ini. Bios peot ge mah dan ini. Ini mah peot. Ada nu ngararata na mana?
Ceur ieu mak kayamang naon teh kayamang. Anu kita kayamang kita awonnya banyak. Mak kana parena awonnya. Sae Kayamang? kayamang kieu mah. Oh, Awon mah nu cara ieu nu bandros ini. kon ageung, Nu ararageung. nu ararageung. Kayamangna kayamang. Kamera nu tanur Pak. Ang nu hejo Nah, ini si Akang nih lagi beres-beres. Ngarit nge ditergos. Tulik. Ini resep ningal eta naon teh aritna nih seukeut seret. Aritna anu ke jembatan gini namina naon Pak di kampung? Rawayan. Rawayannya. Rawayan dulu. Berarti sami di mana lagi rawayan gitu. Pada ini rawayan. Kayamang gitu tuh Pak turu agak awon kana parek meuning tuh. Aduh. Nah, ceneng da jatuh makadinya sameter. Mau ala kena cai neng. Pak, ieu teh bini kita sabaraha sasi setengahnya. Ya. Ieu teu acan nih. Jajan di tebak eta acan di tanurkeun. Sabaraha kotakeun nih sakieu Pak. Sarorogeun. Sarorog teh sakumaha? Sarorog teh saperti ieu ka dieu. Saung ka dieu. Sarorog. Jadi baraya. Sarorog. Nih. Pengetahuan abdi makan terang tak jadi Sarorog. binih yang segini ini yang segini banyak nih satu kotak ini buat satu rorog Sarorogeun. satu rorog teh ibarat dari saung sana ke sini lega atuh Pak Lega. Tuh kepali dincu. Hampir aya 100 meter punya 100 meter lah siji kali 4 meureunnan 4 lapang bolaeun lah nya banyak. Ya. Ini rusuh ke mana neng? Panas. Ini rusuh panas. Menya atlet panas. Bahayanya ada saung, ada saung. Saung saya saung batur ya Pak. Ini ada saung batur ya. Neng ari neng bawa boboko jang naon. Segala tutut. Oh mamun. Pepeuneuh yanda. Batur mah ka sawah teh kerja ya mak mamun. Ngambil naon nih? Mamun. Naon eta? Astagfirullahaladzim tinggali baraya ieu tah. Ke sawah teh kirain teh ngajak ke sawah rek kerja. Kalah bawa makanan. Di sawah ngangin. Refreshing. Tuh itu mah di saung itu mah aya bandera tuh. Di mana? Tuh. Di Mangsah nih ya. Sah nih. Ya bandera ning tuh digirang. Oh, aduh. Segala aya di sawah oge. Geus mah yang Muah ayeuna. cewek. Sabeda ayeuna. Mangga nih. No. Neng teh katinggal neng di dia. Tukeran Iya. tadi dinya tah. Posisi. Tukeran posisi tadi dinya neng.
aya di sawah teh aya batu Pak. Padahal mah tong di sawahan atuh batu mah nya. Damelkeun saung we eta di dinya tah. Enakeun di luhur. Nama batu, ada saung kita batu mah. Jadi cara lihat dina batu. Can geuna naon sih kana ale-ale. Saruana jeung lanceukna. Haus. Hari kompetisi teh iraha Pak? Mulainya? Mulai Neng? Mulai nama tanggal 8. Cuma kan beureun ayeuna meeting na. 8 Agustus. Nya, ayeuna meetingna beureun di pasihan jadwal mah. Salapang bola ageung. Heeh. Full? Di pasir Jatim teh dipotong. Oh, sapotong bola. Itu kebayang Pak lamun istri kompetisi salapang full wah tararongeng semua karya teh. Ada ieu. Komo neng Mina meureun wah ngacai seuneu. Abi mah gagah. Ranyai. Jadi naon posisina nih? Penyerang. Hah? Penyerang. Aslina Pak? Halap. Halap lain gelandangan lain. Lain gelandangan kiri gelandang kanan biasanya sok aya gelandangan kiri gelandang kanan nih. Gelandangan. Bagian cicing si lapang. Halap ieu. Katompo. Pemain sayap nih kudu lompat tarik atuh. Tarik ka itu ka dieu ngabantu lagi kabeh. Neng pemain sayap mah neng kudu Makan. full speed. Dribbling bola harus bagus. Nya bawa bola harus bagus, speed harus bagus. Menyerang kedah sae bertahan ya kedah ikut mundur. Beak. Pemain sayap mah Umpan pan eta itu halap. tapi pemain bola mah neng paling capek mah pemain tengah. Kemanakan dia? Pemain tengah mah IQ-na harus terus. bagus. Kemanakan wes? Pemain tengah mah pengumpan bola mah ke depan ke belakang kudu double fisik lah mun fisik teh mah pemain tengah mah. Tah lamun striker cekap gitu neng nyanak ale-ale bari cicing jeung kiper mah aya nu ngoper Datang bola. tang bola. Entepkeun cenah asup. Ge latihan teh siang. Terus siang. Sabaraha jalmi Pak? Aya 16, 15. 15. Oh, latihan Ai bola na. sadayana di eta mah nya bisa digebretkeun aya 18 orang cuma tak raya salah. Ya tahun kemarin itu juara gitu. Tahun itu juga saya juara mah. Oh, aya kamari Tahun apa na? ngiringan ya? Henteu. Eta non? pemain baru. Pak, ieu teh pemain baru nih. Sok ngiringan. Ngiringan Cuma kantor. Ningang eta mah tara. Hiburannya banyak Agus pisan mantar we. Naon corona kamari mah pan teu kompetisi. Oh, iya bener Pak. Kakarek ayeuna deui. Kamari mah kompetisi corona mah di Cicurug. Ya, ngasupkeun teh ka Cicurug. Pas corona mah desa mah teu ngayakeun. Teu. Oh, eta mah kompetisi lokal RW mungkin sa RW. RW. Sadusun. Sa RW Sa RW. teu ngiringan. Di Cibuluh mah. Nyata ngiringan sekali eta teh. Juara ulaheun. Menang ulah urang. Juara teh. Saef neng haus meureunna. Iya mah. Itu ya bumbunya. Oh, sebenarnya itu tuh tante. Hah? Oh, itu tuh tante. Sae tadi ditutuna. Awon di nya banyak. Saya iya. Wah, Jadi mah kan langsung tututna ke banyak teu, gunung. Pak. Berarti banyak itu teh halo doa. Banyak. Banyak. Bahasa Indonesia nih banyak. Banyak. Masih teh malah parah gini. Niraridu teh. Oh, iya. Ampun ngeureun oge. Sieun. Si Neng teh entar teh latihan bola ya Neng. Iya. Kita lihat nanti namun aya waktu sih kita lihat latihan bola dia teh katanya atlet nih atlet Nanti sok gitu. atlet bola desa yang ninggal ya resep sih kan latihan ibu-ibu mah itu iya tas aya nu sepuh tuh
Itu sih masih lumayan lah, masih kena garaga. Jarak itu ajakan si emak tuh neng. Mak sah. Itu tuh. Terkenal. Nah, nu tanur ke karuatan mama di kampung main bola wae mah sarehat ke jarak ragjag. Jam sebelas. Wih, ke jam sekitar lah. Ngari teh tetongingannya uyan teu lieur. Ngajungka. Oh, eta ngarit. Nya nongeng. Apa itu Put? Mau ada bawa ka uy bapak tuh. Ada itu. Orang layangan yang bapak. Ada itu. Mana? Naon aya deui? Saung. Oh, saung. Suganten ulang layangan. Saung magulu. Magulu. Heeh. Saung si bijal. Heeh. Beta tadi no di dieu. Panas atuh tong didinya. Yan. Melain moyan tuh datang ke mah panas. Tong ngalamun atuh nih. Ninggalin nu ngait atuh. Sarana. Panas mantek mantuan ngari nanti. Mak kade. Culang oh mak. Wis makan. Itu saung apung. Heeh, saung aku. Bung. Itu teh loh. Iya. Kanyang kene jadi bakir. Naon? Kanyang kene satu. Pincak. Kala neng. Tadi dari mundur. Wis mata tutut tutut. Loba tah. Tuh. Iya loba tutut. Saya sini nyokot nanti. Oh itu, bener. Eta nih seueur. Aya tututan di dieu. Seueur. Tah apa aja yang nu ieu mah ieu, yang nu sakit mah tutut. Oh tutut tah. Ngalah tutut neng. Tutut besok marah ronyong nu makan tutut. Wis main ngawa tutut. Da tutut batur meureun bisi ngamuk. Hese neng bari mundur mah neng. Kumaha tuh? Ieu na mundur hese nya bari ngamerahnya mundur. Karunya teuing. Ya galangana meni saencrit. Bener tutut. Manya turun. Wais mek kalah tutut mah jeung bina. Ek di alam mah kana bobokokeun. Udah ngalah tututna nu di ieu neng anu tong turun. Eta ge caraket cuma jauh. Caraket jauh kumaha. Pokok deket tapi jauh. Ada kudu diturunan ngalah tututna sih. Heeh. Tut. Guna sore ngalah tutut maneng. Makeun ya. Terus asar. Ngalah tutut. Jadi ai sore maning di panas lagi teu panas mental. Alhamdulillah ya, aduh baraya itu jam sabaraha ya ka boba pelenterangan kieu itu jam 12 ya. 12 panas. Panas dede kanu ieuh dinding Kita berteduh lagi panas. Aduh ampun. Tutut, Dek. Ningali pemandangan we enak malah. Kalau wais mah ke mana? Kayak main bola teh pakai ieu neng, pakai celana pendek. Untuk pakai legging. Pakai celana pendek terus di legging. Oh. Sabaraha we latihan setiap hari? Heeh. Lumayan si Wa nu ngelatihna teh. Iya.
Wah bener ya. Gitu-gitu ge coach ya teh. Coach. 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 Pelatih ieu singna takraw baheulana meureunna. Pelatih turun gunung. Pelatih timnas. Tapi nu main bolana emang orang dia wungku apa aya nu ti lembut ti Cibanteng. Cibanteng teh mana? Nya di Oh, berarti gabungan ti aya ka dieu gitu. aya. Oh, setiap RT aya. Ikutan yang resep ke berarti sih nih. Semenit 2 menit teh capek. Itu mah itu bawa wae atuh olahraga. Bawa Iya, wae. Mimin geus ada. Deh. Si tetehnya tidur wae setiap hari. Gugah lohor. Tentunya Gugah lohor. Tangke teh jam 2 teh bobok deui. Sampai jam 5. mun teu dianggo mah lajeng naik turun. Dia dianggo sih. Nah dicuci atuh neng. Atuh pan Cuci, mau cuci. kaburu. Iki setiap pada main bola dicuci. Terus main bola. Nya cuci teh kan teu kudu sadayana meureun sapotong ari neng. Kotor teh. Sapotong deh kayak garing kapanasan mah main bola mah Pak. Teu enakeun jalarin. Aya atlet teh sieun ku panas ya. Hari kudu kita apa kita. Tah mun atlet neng jam sakieu mah bener lari. Saya digalangan sama hari. Lari kayak gitunya banyak. Itu ka mana Cisarua pulang deui ka dieu. Lumayan. Seueur domba anak mak. Dua. Nah dua ge da domba. Abdi mah hiji ge teu gaduh. Itu kan we si tingguling. Ini ngarit teh meni dina galengan nongeng-nongeng we. Tapi sae ya namanya. Jukut nama. Jukut kieu mah babari wargan. Oh, Babari wargan nu kieu mah jukut naon eta teh? Kieu teh kakawatan. Jukut kakawatan namina teh. Domba mah itu wargan. Jadi barai ini namanya jukut kakawatan dasar si emak mah. Kita lihat yang lagi ngarit si emak nih. Nah, sekarang kita Mak, mangga di kantun. Sekarang kita pulang dulu baraya karena si Nengnya mau persiapan buat latihan main bola katanya. Kebetulan di desa sini lagi mengadakan hiburan kompetisi sepak bola ibu-ibu untuk Agustusan nanti. Dan insya Allah ntar kita lihat latihan ibu-ibu main sepak bolanya. Saya juga penasaran kalau lihat pengen tahu latihan ibu-ibu seperti apa. Nah, inilah dia Baraya nih. Kalau keindahan di kampung emang tiada duanya. Walaupun tengah hari begini tetap terasa sejuk. Walaupun terik matahari. Ngemplat genyot. Di kamera deui nuju nongeng.
Ayo nih. Pernah ngalamun? Ayo, wih. Wih, kita latihan sepak bola. Latihan sepak bola aja, Neng. Iya. Tadi tong ngerakeun Neng main bola teh. Nah, tidak. Gogoleran. Purgogoleran we wungkul. Sikeun nya setelan. Ai pas najong ngulanyin, Pak. Ngulanyin. Aya jang lompat, jang najong. Biasana kayak gitu di lemur mah. Ada itu mah masih. Oh, itu bumi Pak RW nya. Oh iya kan? Iya. Yang ini. Enaknya masih para ranggung di dalam bumi nanya nih. Nah, kalau yang ini rumahnya Pak RW ya Pak ya? RW jeung PRT itu marene. Oh, itu PRT Pak RW. Oh, presiden sareng wakilnya itu. Itu wakil. Nya wakilnya. Juga Pak Ustad. Di bumi Pak Ustad na. Ayo. Ayo. Ayo neng, balik ke Pak Ustad neng, balik tataros. Hah? Billy? Meh gampang naon teh rezeki naon Pak? Neng. Sok tataros ning ka Ustad nyungkeun cai naon gitu. Mau ada ima wargi. Hah? Nya teh naon atuh nya nya? Nya kayak gampil. Ih, Pak Ustad gitu nyungkeun cai. Teh aya cai doanya, cai ieu atuh neng, cai ale-ale. Ayo, jalan dia makan yuk.